Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'alif hadal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aniatu ari niat salasu darojatin eta tilu pirang-pirang darajat martabat. In kanat lamun bukti naon as-sholatu sholatna pardon eta sholat pardu. Wajaba tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud midamel. Watainu sareng nangtukeun wal pardiyatu sareng ngalirik bangsa pardu. Dina sarahna ae mulahidotan. Wa in kanat jeung lamun bukti itu salat napilatan eta salat sunat. Karotibatin sapertikeun salat sunat rawatib. Audata sababin atawa salat sunat anu ngabogaan sabab. Wajabat tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud midamel. Watainu sareng nangtukeun. Wa in kanat jeung lamun bukti salat napilatan eta salat sunat mutlakon barina mutlak salat sunat mutlak. Wajabat tah wajib naon qasdul fi'li ngamaksud midamel pakot wungkul. Al fi'lu ari fi'lu nu dimaksud ku fi'lu teh usolli eta ucapan jalma tegesna lapad usolli. Wa ta'inu sareng ari anu dimaksud ku ta'in zuhron eta ucapan jalma tegesna lapad zuhron au asron atawa asar. Wal fardiyatu sareng ari fardiyah ku dimaksud fardiyah teh fardon eta ucapan jalma tegesna lapad pardu. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Syurutu takbiratil ihrami ari pirang-pirang syaratna takbiratul ihram. Sitata asyara eta aya 16. Antaqoa tegesna yen tiba takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung. Fil fardi dina salat fardu. Wa antakuna sareng yen bukti takbiratul ihram bil arabiyati eta ku bahasa Arab. Wa antakuna sareng yen bukti itu takbiratul ihram bilafdil jalalati eta ku lapad Allah. Wa bilafi akbari sareng ku lapad akbar. Wa tartibu sareng tartib bayana lafdhaini di antara dua lapad. Wa ala yumida jeung yen teu manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lapad Allah. Wa adamu aya wawan. Wa adamu madibai akbari jeung henteu manjangkeun ba'na lapad akbar. Dibaca akbar. Wa ala yusaddida sareng yen teu nasdidan si jalma alba'a kana ba. Wa ala yazida jeung yen teu nambahan jalma nu salat wawan kana wau sakinatan anu sukun au mutaharikatan atawa anu dibarisan anu diharkatan bayanal kalimat ini di antara dua kalimat. Wa ala yazida jeung yen teu nambahan si jalma wawan kana wau qoblal jalalati dina samemeh lapad Allah. Wallah berarti. Wa ala yakipa jeung yen teu cicing si jalma bayana kalimat takbir di antara dua kalimat takbir. Waqfatan kalawan cicing tawilatan anu lila au qasirotan atawa anu sakedeung. Wa ayusmi'a sareng yen mere denge si jalma nafsahu kana dirina
jalma jami'a hurufiha kana sadaya pirang-pirang hurufna ieu takbiratul ihram wa duhulul waqti sareng asup waktu fil muaqqati dina salat anu di waktu-waktu wa yuqauha sareng nibakeun takbiratul ihram halal istiqbali dina tingkah madep kiblat wa alayukhila sareng yen teu nyacad si jalma biharpin kana hiji huruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram wa takhiru takbiratil ma'mumi sareng ngakhirkeun takbiratul ihramna makmum an takbiratil imami tina takbiratul ihramna imam. Paslun ari ieu teh hiji pasal syurutul fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah asyaratun eta aya 10 at-tartibu tegasna tartib wal mualatu sareng tuluy-tuluy wa mura'atu hurufiha sareng ngaraksa pirang-pirang hurufna Fatihah al-Fatihah wa mura'atu tasdidatiha sareng ngaraksa pirang-pirang tasdidna al-Fatihah walayas kuta sareng yen teu repeh si jalma saktatan kalawan repeh stawilatan anu lila au qasirotan wala qasirotan jeung teu anu sakedeung yaksidu ngamaksud si jalma bihaku qasiroh qot al qiraati kana menggatkeun bacaan wa qiraatu kulli ayatiha sareng maca sadaya pirang-pirang ayatna al-Fatihah baminha jeung eta tetep tina sapalihna ayat Fatihah teh al basmalah tu ari basmalah wa adam mulahni sareng henteuna cacadelan al mukhili anu nyacad bil makna kana makna lahni teh ngarobah baris wa antakuna sareng yen kabuktian itu Fatihah al-Fatihah halatal qiyami maksudna maca al-Fatihah halatal qiyami eta dina tingkah nangtung fil fardi dina salat fardu wa ayusmi'a sareng yen merenguping itu si jalma nafsau kana dirina jalma al qiraata kana bacaan wa alayu khalila sareng yen teu nyela-nyela si jalma hakana al-Fatihah fa'ilna dihareup wa alayu khalila sareng yen teu nyela-nyela hakana Fatihah naun zikrun dzikir ajnabiyun anu deungeun anu bangsa deungeun. Paslun ari teh hiji pasal tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna al-Fatihah arba'asyrota eta aya 14 bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi fauqa lami eta luhureun lam ar-rahmanu ari tasdidna lapad ar-rahmanu fauqa ra'i eta luhureun ra ar-rahimu ari tasdidna lapad ar-rahimu fauqa ra'i eta luhureun ra alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi fauqa lami eta luhureun lam fauqa lamil jalalati eta luhureun lamna lapad Allah rabbil alamin ari tasdidna lapad rabbil alamin fauqal ba'i eta luhureun ba ar-rahmanu ari tasdidna lapad ar-rahmanu fauqa ra'i eta luhureun ra ar-rahimu ari tasdidna lapad ar-rahimi ar-rahimi ari tasdidna lapad ar-rahimi fauqa ra'i eta luhureun ra maliki yaumiddin ari tasdidna lapad maliki yaumiddin fauqa dali eta luhureun dal iya kana budu ari tasdidna lapad iya kana budu fauqal ya'i eta luhureun ya wa iya kana stain sareng ari tasdidna lapad iya kana stain fauqal ya'i eta luhureun ya ihdinas sirati ari ihdinas sirata ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim fauqa sadi eta luhureun sod siratal ladina ari tasdidna lapad siratal ladina fauqa lami eta luhureun lam an'amta alaihim ari tasdidna lapad an'amta aya goyeran an'amta alaihim ari tasdidna lapad
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu teh. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fauqa dhari talun dad walami jeung lam. Sakitu heula. Wallahu a'lam.